Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan na kitab Safinatun Najah halaman 28. Paslan maca kuring kana ieu pasal. Man ari sahaning jalmana intakodo anu narima batal naon wuduuhu wuduna itu si jalma haruma mangka haram alaihi ka itu si jalma naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. Saja manu batal wuduna opat perkara haram. As-sholatu tegesna kahiji haram salat. Wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa masul mashapi jeung katiluna haram nyabakna Al-Qur'an, wa hamluhu jeung kaopat haram mawana Qur'an. Wa yahrumu jeung diharamkeun alal junubi ka jalma anu junub, hartina anu junub teh anu boga hadas gede. Naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa masul mashapi jeung katiluna haram nyabak mashab. Wa hamluhu jeung haram mawana itu mashab. Walubsu jeung haram cicing fil masjidi di jero masjid. Wa qiraatul qur'ani jeung haram maca Qur'an. Jalma anu can adus haram eta. Wa yahrumu jeung diharamkeun bil haidi ka jalma anu haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa masul mashapi jeung katiluna haram nyabak mashab, wa hamluhu jeung haram mawana mashab. Walubsu jeung haram cicing fil masjid di jero masjid, wa qiraatul qur'ani jeung haram maca Qur'an, wa shaumu jeung haram puasa, wa talaku jeung haram ditalak. Gitu. Wa maruru jeung haram ngaliwat fil masjid ka jero masjid in khofats lamun masieun ieu jalma nu haid tawisahu kana ngurat ngaret najis, kana ngurat ngaret getih gitu. Kaita masjid. Wal istimta'u jeung haram dialap suka mimma eta tetep diantara barang baina surati anu tetep antara bujal waruk bati jeung tuur teu meunang jima. Paslun ari eta hiji pasal asbabu tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum salah satun eta aya 3. Meunang tayamum di mana-mana cumpon pasaratan anu 3 naon pakdul mai hiji ku sabab eueuhna cai. Wal marodu jeung kaduana ku sabab gering. Wal ihtiyaju jeung katiluna ku sabab butuh. Aya cai tapi butuh ilaihi kana itu cai liat si hayawanin karena keur dahagana hayawan gitu. Hayawan muhtaromin anu dimulyakeun ku syara sapertikeun keur ngindumna jalma anu butuh kana cai. Aya cai tapi keur nginum gitu. Bake wudu mah enggak ada. Meunang tayamum. Bairul mutaromi ari hayawan anu henteu dimulyakeun ku syara sitatun eta aya 6. Hayawan teh setiap jelema ge kasupna hayawan, cuman hayawan atik, hayawan anu berakal. Tariku sholati tegesna kahiji jalma anu ninggalkeun salat, jalma anu tara salat eta mah lain hayawan, hayawan anu henteu dimulyakeun ku syara. Wa zina muhsoni jeung kaduana jalma anu zina muhson. Wa murtadi jeung katiuna ka jalma nu murtad, wa kafirul harobi jeung kaopatna kafir musuh. Wa kalbul akuri jeung kalimana anjing garak, anjing anu galak, wal hingziri jeung bagong. Tah di anu 5 ieu atau anu 6 ieu lamun mah aya cai tapi keur mere anu 6 ieu teu meunang dosa merena sabab eta hayawan anu henteu dimulyakeun ku syara. Paslun surutut tayamumi asyaratun wallahu alam bisawab.